Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patebangli sareng Baraya Sunda di mana ayana. Ingat dan waspada dengan adanya wabah yang melanda Indonesia COVID-19. Ingat kata Pak Gubernur. Dan juga ingat kata Bupati. Pokoknya kalau kita ingin selamat dari corona harus mengikuti anjuran pemerintah. Kita tangguh, corona pasti runtuh. Kita sehat, corona mah pasti lewat. Kita bersatu, corona pasti berlalu. Daripada orang mikiran corona stres, mendingan nama cicing wae di imah tong ka mana-mana. Ye aya hiji hiburan di Baraya Sunda, kanggo Baraya Sunda di mana ayana. Ingat. Ieu mah hanya sebatas hiburan. Nasib jalma di panyabaan, rek mudik jadi persoalan. Di jalan di pegatan, disemprot disinfektan, ujungna kuring balik ka kosan. Sieun ku corona, kuring taat ka nagara. Lain teu inget kanu di imah, di dieu ge geus teu betah. Ngabalik oge percuma, ngariweukeun pamarentah. Supaya kuring cara rehat, sehat. Nasib jalma di panyabaan, rek mudik jadi persoalan. Di jalan di pegatan, disemprot disinfektan, ujungna kuring balik ka kosan. Lain kuring teu karunya ka keluarga nu di desa, lain sieun ku corona, kuring taat ka nagara. Lain teu inget kanu di imah, di dieu goge teu betah. Da balik oge percuma, ngariweukeun pamarentah. Piduana supaya kuring sara rehat, sehat.
Begitu subrek dicium melepuh ku aing.